Welcome back to Endai Geluduk alias Endai Bodorhood. Cin kuring ayeuna dina season ieu bade ngadongeng deui sam. Dongeng sia. Aya tukang mabok ieu, duaan keur tengah. Rame ini asal encan lo hargana. Pas keur tengah poe reng-rengan aya preman marabok duaan. Nah terus Marabok AM. AM teh naon? AM teh anggur merah. Lamun inek ieu Intisari neka aya di Inu Intisari nu leutik. Oh, orang karek nyawa teh. Aya di sakingetan. Tommy J Pisa. Dan Tommy J Pisa di. Topi miring, jangar pisan. Oh, Terus di Katuas. salut. Aya Katuas. Naon teh katuasna? Katuangan setan. Ciu teh Ciki itu unik. Bong kata bongnya ima istilah temannya. Orang kembali ke back to story edan. Kembali ke cerita. Jadi pas kerung kariting we kita. Aya si nu hiji teh nanya kieu ka babaturan teh. Cek maneh itu matahari bulan cenah nya. Pugu matahari kan nya berang. da beurang. Terus Cek nu hiji teh mata bulan anjing cenah teh mah. oh giting teh. Oh, da giting teh. Aya nu ieu da ngarasa bener, itu ngarasa bener. Wah, itu matahari bulan cenah. Matahari bulan. Oh, paraseras. Pas gitu aya ngaliwat tukang cau. Di geruan teh si amang teh cirep amang teh ka si amang eta bener teh sia. Eta teh matahari apa bulan cenah. Oh, sok ya tanyakeun terus. Tanyakeun. Mang sakadap ka dieu cenah. Abdi bade ek nanya cenah ka amang. Cik amang itu matahari bulan. Si amang teh ngajawab kieu, duka da jang amang nembean ka dieu na. Dongeng anu kadua ieu mah pengalaman orang keur ngaji zaman ngaji baheula sam. Ke zaman ngaji baheula nya urang teh harita teh keur ngaji. Terus pas kitu kan baheula mah ngaji teh di tajuk anu bilik nih. Bilik. Urang teh aing teh urang teh rek jaya babaturan teh. Babaturan teh kan tongong teh tukangan biliknya. Urang teh dicolok teh punyere. Gereja gitu nang gereja. Oh sate cenah nu nyolot. Pas teh. Wah, kaduana begitu deui colok deui kurang teh. Oh, sate. Tah pas anu katiluna urang teh si sapunyerna teh dikotokan. Sapunyerna teh nya. Tah dicolokan deui kitu ka anu buat urang keur ngaji teh. Tah, itu langsung dikejatkan gitu, lalaunan, teh, tak, lalaunan, lagi pada mati dicekolnya kuno itu teh, siap benar pak, kelaunan gitu kan, seneng, diapain bau, oh kita, tuh kita mencarikan misal, si anu itu ngomong kasar, anu ngajina, anu kurang ditolong, non itu orang mau kabur, minta syariat, kan bisa, supaya ulah kejauhan, Aipan. Oke, eta harade ceritanya mah true story benernya kisah nyata. Aya ditu si Manawi itu. Saya Aipan zaman STM banyak. Zaman STM kalau ke bangor-bangorna benernya. Maju-majuna jiwa muda teh. Dan ayalah teman Aipannya teh kudu disebutkeun sekolah STM namanya STM naon STM eta lah pokokna mah. Pernah mehana teh ka Aipan teh dengan gayana anu anak muda teh anak muda tukang tawuran. Panggung cenah ku aing ngek ribut cenah. Ajar urang geukeun ke pokona tontonnya urang cenah. Pertama mah juga nya gitu. Ai pasder papangi jeung ieu teh tong digeruan tah si dieu cenah aing boga masalah jeung maneh ngomong bla 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 bla. Aipan teu denger masalahna naon ngan Aipan ge siap-siap ngabantuan nya. Ai pasder parasea teh. Ai pertamana juga nya adukeun aing ai pasder parasea sabar kieu. Panggung buru bisa. Buru bisa. Eta asli. padahal itu bener intina mah ngajak Aipan teh mawalu deung juga deung jadi supaya nama wani benernya pada nama wani gitu. Ada ama borangan sebenarnya. Borangan asli nama. Ya teh mainan geus kasedep. Jadi mainan teh ngerasa kasih EPL-eun nita misah. Oh gitu padahal mainna abung kena main geus ninggang juga pas geus ninggang wah buru pisah cok buru kieu we. Ngamankeun beungeut. Buru pisah. Kan aya cerita deui Aipan. Cerita deui. Aipan pernah ieu nya hiji mangsa mereka hiji waktu Aipan pernah jeung rerencangannya ngabonceng rerencangan. Pas di perjalanan gitu nya, di tengah-tengah perjalanan, antw kita ngobrol.
tiba-tiba temen Aipan teh ningali gitu jarak seberapa meter lah gitunya ningali aya uang 100.000 di jalan gitu nya di aspal ngagoler. Ternyata si pengendara motor anu lain juga sadar bahwa aya ningalieun main lagi ningalieun duit eta Aipan nyamperkeun ka duit eta gitu. Si pengendara anu lain oge sarua milu nyamperkeun kana duit eta gitu kadeukeutan duit eta gitu. Cuman aya anu pengendara anu eta mah mainan teu aya boncengan gitu. Aya Aipan mah ngabonceng rencangan. Tah pangleuna si kana duit eta teh si eta tah si anu dina motor anu batur gitu nya si pengendara lain. Kumanehanna teh si duitnya langsung ditincak. Kudu itu langsung ditincak. Sementara kan mainan motor kagok kesorangan. Kita kan Aipan ada kudu dibonceng. Mana turun, sukuna diangkatkeun dicokot duitna. Si jelema itu kabayang itu bete lah cuma main nangis bagelana dincak diangkatkeun sukuna dicokot teh. Bener itu mah Motor kumaha beneran Aipan kan aya mainan dibonceng ku Aipan di mainan turunnya langsung diangkatkeun sukuna dicokot teh. Badan lagi nyaho eta ting duit saha gitu. Betenya pada mah atuh meh adil dua anu ne. Kudu nama gitu. Aipan ge seserian ningalina oge. Sakang itu diangkat tuh sukuna dicokot langsung bari jeung naik deui langsung ka Aipan teh berangkat. Iya sih ngomongna berangkat cenah. Sieu teu dosa aja. Padahal eta mah rasa baik ieu karunya padahal dua anu ne Aipan. Bete sih padahal manehna nu panglanan nincak duit eta gitu. Aduh, enak. Berhubung gitu dan entos bangetnya kurang makan deh siapa itu si Mang Yandi 150.000. Amin Allahumma amin. Aipan ayeuna dayeun bangan ngandongeng ieu. Sok Aipan jadi pemirsa. Ieu terus story ieu kisah nyata. Siap. Ieu mah alo baheula keur SD keneh SD TK menurut ke TK nya. Oke. Alo teh naon teh gerluhut. Jauh ke hiji teh kan ngomong teh karasarnya, aku budak sekolah tapi karasar. Betul, sok aja cina sok ribut aja gitu. Si tenggul gitu. Mun itu dicaram we. Yeuh, teh ngomong teh kasar kos anu teu sekolahkeun. Daper we cenah. Apa? Ari gelut nanti minggu. Makanya dasar ku polos-polosna budak perenya. Cenah teh ngomong teh kasar teu sekolahkeun. Daper cenah. Mau kada teh beureun mungkin minggu we moal cara ngomong kasar. Untung we henteu dijawab. Da abdi mah tos tamat sakolana. Oh, jawab gitunya. Oh, gitu Aipan gitu tos. Siap. Saturun Aipan di tos ngarencangan. Asli alhamdulillah mugi ngahibur ka sadayana nya. Amin, mugi ngahibur ka sadayana. Mudah-mudahan urang jati arta duduk. Amin ya Allah. Amin Allahumma. Kan Aipan kalau kipuna aya salary kalem lah. Amin Allahumma amin. Aya pi-nya insyaallah. Amin 2.500 potong karung. Amin Allahumma amin. Diantos pisan. Tah Transfer. Moal tah sakitu anu dipehatur ku Siap. Kuring. Ndai pituring Aipan Padilah. Siap. Wilujeng sonten sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.